wahai pun astra singa dawala lan bocah ireng anu maksana bakal lumampahkan negara Amarta ka pusir dayeuh Indraprasta gentos sawe nursita kocap paun tening di alun-alun negara Amarta anu eyah-eyahkan para penonton yen ningalikeun anu oko begalan pati di alun-alun negara tengah boy ereng-erengan sadayana para penonton sami suka gitu kasimpulan mama anu kiwari kantun Raja Bligung ti panca seberang anu maksad lebat karena oko begalan pati maksad ngarubuhkeun jago saemara nyanak agan putri Sumadra lan Srikani kitu kapalaina maka Ratu Bligung Raden Nakula anu janten panitia tiap dinten estu teu aya reureuhna cocorowokan di satengah king lapangan alun-alun para penonton dina mangsa ayeuna kaula bakal nyauran deui raja anu kiwari kantun kiji deui nyatana Ratu Bligung ti panca Semang. Iya. Siap, dor. Mangga. Gatot kaca. Ya, kasih. Ayo Rama, Sabda Pareman Raden Putra Kauraca. ayo Rama ti kemana sarae Coba mana sebenarnya? Iya, parantos air pengkereun. Kurang ajar temenan si Jakanam dipaehkan si Gatot Kaca paeh.
Amarwata Suta bingah ka giri-giri bingah Amarwata Suta bingah ka giri-giri lagi ya ingkang ningali saderekna kula tina dangat ayeuna kaula anu bakal ngagonolakan Putri Sumadra lan Srikandi duh Nyai ya Kang buah hati kemangsa camustika ning wanoja Gatotkaca pianahkeun emang hayang sabaraha juta dibayar ku kaula Sokhana Sumadra jeung Srikandi dipasrahkeun oge elehan anjeun dina mangsa ayeuna asal eleh duh Nyai pupu dening hate akang kemangsa cakang dina dangat ayeuna upama teu kauntung tipung katamang beas laksana kapiduriat Nyai leuwih kade ajapati akang teh dina dangat ayeuna napula pi adik kaula atawa pi adieun kaula dina dangat ayeuna wayahna kaula meunangkeun dina sahabat ini saya ye ulah ngomong dornya dor dicabok siapa yang penonton ulah nyekseukan penonton bahan kueng jeung panisiana dina dangat ayeuna unyuk sumangga Ratu Bligung ti Pancasbang maksad ngalawanan jago saya marahnya Raden Putra Gatotkaca iya dor siap siap Nyai Sumadra doa kurang ajar si bangsat ye ngeplet aing kana mata tapi ka ngaburi Nyai aing labuh tapi ka belak blik bluk si jahat si orang kanuntun jahat ajak kaken baju tidak ya tadi betul iya coba iya coba pinasti kersayang tumampara Ratu Bligung maksad ngasupkeun tonyokanana nanging rikat Raden Putra Gatotkaca
ngagiwerkeun salirana tur tangasupkeun sampean anu paling katuh ka payun bari ngagunakeun ngajamak ramu ti tukang ngajamak Maha Prabu Belegung leungit diri sayakti timur jadi senjata utawi bedama pancarobah kagungan Mahadipati Arjuna aja astabat tobat Gusti geningan ieu teh pusaka Kang Jelema Paman Dipati Arjuna Mang ieu pusaka Mang waduh tobat oi betul naha aya musuh leungit musuh tingali ka mana itu musuhna leungit ieu jadi bedama ieu tingali aduh katut kasa naon pancarobah Mang aduh tobat Gusti aya Bagjana Raka Dipati atuh di mana salira dina danget ayeuna Raka Dipati aduh karni aya upamaki carana cing juragana kula kumaha ye salajengna oh dina danget ayeuna rupina acara sayembara ditutup maha acara sayembara ditutup nah teruskan keluar teruskan barang para penonton mireng yen acara sayembara bakal ditutup aya suwiji masyarakat anu luncat tina kalang menuju lapangan alun-alun nepangan nakula ka tengah lapangan punten kulan sahaya saha ieu abdi teh kulan nah ya saha kakasih abdi nya anu katelah mah abdi teh kulan saha Bah Jamil abdi teh kulan oh Bah Jamil ieu mah maksud ieu abdi teh keke ari mang di mana abdi kulan nya kitu teh we ti pakampungan kampung naon mang abdi nya lanu kurung kulan oh kitu maksud abdi teh kieu puntene ulah janten penuh ieu celila henteu sok abdi teh dagang nya modal teh kenging namutan bulan kenging aclak-eclok modal oge dibalanyakeun kumang yen cenah di dieu aya ngayakeun sayembara nah atuh dina danget ayeuna sayembarana maksa ditutup sedengkeun dagangan mang teh teu acan seep kedah dikamanakeun dagangan mang sedengkeun modal nate keng namutan teh paur ingis kulis silempan kugayaan bulan mubah mangiden dagangan mang teh supados meninggali we ka mang sanes manggung kulit teh sadayana rencangan mang titu bulan mang anu wantun ka dieu bakating nya ka anak sareng pamajikan mang di mana dalaharna ai mang teu kieu mah bulan oh kitu didengkeun bade naon supados diteraskeun ieu kumaha carana oh kitu nya mangga dina danget ayeuna kaula bakal dideuk heula ka Aceh Sumatra kan sikani bulan diantos we bulan bra atuh keluar deui nggak amit kan bra Raden Nakula maksud nepangan kelas Sumatra lan sikani kumaha ieu teh acara dibebas oh di tutup atanapi diteraskeun kalayan jawabna Sumatra lan sikani kedah diteraskeun kalayan dina danget ieu mah dibebaskeun tong boroh hinga raja sanajan budak angon salilana tukang ati tukang ngarit bebas atawa dibenerkeun asup kana pakalangan
sok panas bisa ngarubuhkeun jago atuh bingahan taya papadan anak kula para penonton kula abdi ulah ya kaputusan ti Aceh Sumatera Kalan Srikani dina ieu saya marah diteraskeun dah beres den lah beres nuhun boleh apur tujuh den kalayan ayeuna mah dibebaskeun tong boroh Hingaraja Satria Brahmana sudah wes sasanajan budak angon teu aya halanganana naon mikarep ka Sumatera Langsrikani nya sok kanas bisa ngarubuhkeun jago saemaranya tara den putak ngacak dah beres sakit nuhun siap sok saha Nur aya ti kulon wah lobong kulon ti kidu lapur ti wetan aya atuh sugan ti kaler wah boleh ulan sok bro diantos ku kalau dia satrapane Pundawala lan Astajinga oge bocah ireng anu lumampah tadi ti Padepokan Kiwari parantos tumeka nya ceuk kuing oge tita tadi tita menta duit tingali itu barang-barang beliun duh nya we na emper tepi ka ngajajar kitu nya kumaha ieu nya duh beuh euy duh Mangdawala naon ka dieu peke di dinya cicing geus gede ka dieu lanan dek naon teh budak teh atuh sampeurkeun ka nya keun naon Mangdawala naon hayang kawin notorogan teuing maka jeung hayang kawin sagala ke bareng jeung tukang goong nya geus 2 kali tukang goong mah teh nya si Hamur hayang kawin ka saha ka Sumadra jeung Srikani hayang diteke mah ku dewek teu nya bejakeun ka ama jig wae katuh ngerakeun pisan dibabawa ge nya aya nu lalajo awet teh hareup geura disuntrung-suntrung ka era nya bangor pisan nya Kang nya semputan euy Mangdawala ieu teh saemara heula we saemara nawani sling wani macakane ujug selain ngomong teh hayang gelut ka era dagor nya euy lah dinalipak maneh nya dikitu lepun karanca ka ju hayang kawin bener hayang kawin euy lain tadi kuring ditiup naon ditiup tadi mun-munan euy cenah ditiup cisangan ulah anu wuwuheun euy sangan ulah anu wuwuheun eta cirina Kang kalantang-kalantang di dinya hayang nya kah bener kaget kuring kita tadi euy kalantang-kalantang di dieu eueuh nu nanya nya sing horeng nya tawe meureun ditiup tadi teh mangkaning kuring mah geus kawentar di dieu geus nyarahun sararea teh ka kuring geus populer di mana toko-toko nya nu wawuheun euy bener panita teh nya ante nyata teh di dewek ilmuna teh nya atuh ku Akang tara dipake tara dipake ku Akang tara dipake so teh can dipuasaan ieu naon puasana Kang puasana teu kana endrin 7 poe palingan kuat Akang nya hayang kawin ka saha ka Sumadra nawani glutna wani awas nu heueuh we hayang kawin tega pati tega dibenarkeun ieu jelema kieu diasupkeun nanti kadenge guseng di pengumuman atuh dulu awung-awungan apa ngarasuhara awung-awungan dina panghalauan halau-halau sate 2 cenah ningal 2 sate 2 mah nya naon dibenerkeun cenah ayeuna mah sanajan budak angon oge supanas bisa ngarebukeun jago
wani reng teu kasaha ka Gatot Kaca wani bener sok ya teu boleh wani anjeun nama teu boleh wani saya teh mah nya sok hak kuring nek daftar atuh sok pangdaftarkeun urang di gelut sing euy cenah dipaehan itu cuma ya cenah didagor ku juragan anu Gatot Kaca da akangnya nyanak lagi atuh cing abdi ge daerah atuh mamawan kitu kan seleng ulah nanya ke juragan anu tapi teu wawuh we derek mari bari ikhtiar mah ya jigawe jigawe jiga lain we kunaon mah kuring nek daftar heuji paling atuh daftar Sok aya teh boleh wetan daya sugan ti palih kidu lapor ti kaler boleh plan aduh tah sarua kajeng tah sa nu kajeng sahar wa kajeng sa punten kulan pasihan galan punten haling itu Kang Besa teh kumaha deui kalah molotot we naon tah wawanianan lah cicing kieu aya wabelu tempukeun hayang nyaho kieu aya satria cik hayang nyaan tah sok saha ieu punten kulan punten kulan cik hayang sata sahaya abdi kulan saha Sirod saha Sirod urang mana abdi nya di situ Magenit nya aya naon abdi nya bade daftar oh bade ngiring saya marah sumuhun manawi kitu bahan katampi oh mangga laras sumuhun tega lara tega pati tega miharap Gusti Sumadra Sreng Sikani nah ke Gusti sumuhun da abdi mah pangkat kieu itu mah tuda semaheun abdi rumah sarayat oh gitu sumuhun benar sumuhun saha ngaran nya Sirod coba Raden Gatot Kaca oke ka para penonton nguningakeun yen ieu bakal ngiring saya marah ieu Sirod ngaranna Gusti kenal pot na geus mimiti ngagerung ta iya direk mu saya mana sumuhun kulan coba hayang kek sanes abdi kalanan nasa sa saha rek saya marah teh itu pun adik kulan saha pun adik coba silakan ieu nya oi bawa ke dieu hiling oh iya anu diikat bakal ini saya marah naon nya je iya nu diikat sanes ieu anu mana atuh bawa ke dieu hei heng tukang areng ke dieu haling cabuk sia garang-garang tong kasar sering ngomong teh wanianan teuing kini cendik kojoran euy ya oh iya bakal ini saya marah nya abdi oh teu naon mangga ditujukan ka mang anu duaan anu hiji mang saha antong dinami-nami kulan nya dua nana sok keluar tong tona di luar dina mang saena sangaran ieu bocah ireng nya bakal iring saya marah pikeun oko begalan pati jeung Raden Putra Gatot Kaca paehan ka budak kitu lah paehan da kaya budak kitu mah jejak kayaknya lah engke lanan tempo lanan ulah janji sok keluar mangga bade kulan
didoakeun ku dewek cing hasinya cing gede tanaga cing bungsur bangsar nya pek badul cing gedean nya jeung eta ceurik di ulah kitu sakit tuh kasumulan bocah yang Iya, tega lana tega, pati tega. coba hanya pulang pada aku pegang pati kau lah Sok, coba tur siapa? ayo tinggal taruh ke rumah deh ayo lawan cah lawan cilaka euy Cilaka kumaha, Kang? dibantingan teh tepi ka aduh mun dibuburalukan lu itu kumaha teh Jeung itu tulang ceung gitu, Kang. aduh kumaha teh jeung rara teret lawan atuh bo eta budak lawan ih jeung kana hulu di sia aduh lawan reng lawan cah lawan cah hayo